Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hancanu katunda kitab Qurratul Uyun halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amba'u sareng ari lapad amba'u bipatil hamjati kalawan dipatahkeun hamjahna. Jam'u nabain eta teh jamakna tina lapad nabain bi maknal khobari kalawan makna khobar. Jadi bahasa amba pirang-pirang para nabi eta teh jamakna tina nabain, hartosna khobar berita. Jadi para nabi teh nyanak berita ti Gusti Allah. Wahwa ari amba ala hadfi mudhofin eta netepan kana miceun mudhof. Ae wa ala imamidil anbiya'i tegesna sholawat sareng salam didugikeun ka pamingpinna anu para nabi. Hum ari imam dil anbiya al anbiya'u nyaeta para nabi tegesna nabi urang sadaya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu jeung ari kalam ala hakikatin nabi kana hakikatna nabi war rasuli sareng utusan wa ma jeung perkara ya ta'ala kunu cumantel ieu ma biha kana ieu hakikat nabi syahirun eta masyhur. Jadi nyarioskeun kana hakikat nabi, nyarioskeun kana hakikatna rasul sareng perkara nu cumantel ieu perkara kana hakikat nabi sareng rasul syahirun eta masyhur pisan. Pala natilu maka henteu manjangkeun kami bihi kana ieu kalam. Jadi kami saur musonib cekinadom henteu ngabahas nyarioskeun kana hakikat nabi, hakikat rasul sareng perkara nu cumantel kana nabi sareng rasul itu masyhur ngan di dieu dina ieu kitab moal manjangkeun teuing ngabahas masalah hakikat nabi sareng hakikat rasul. Wa fi hadisi Abi Darin sareng dina hadisna Abi Dar radhiyallahu anhu at-tawil, hadis anu panjang. Qala nyarios Abi Dar, kultu nyarios kuring ya Rasulullah saur Abi Dar. Kama al anbiya kama eta sabaraha al anbiya wari para nabi. Abi Dar naroskeun ka kanjeng Rasul. Qala ngawaler kanjeng Nabi ngadauh saur kanjeng Nabi mi'atu alfin wa arba'una wa isruna alfan. Jumlahna para nabi teh nyaeta 124.000. 124.000. Pakultu teras deui naros kuring saur Abi Dar. Nyarios kuring ya Rasulullah pakam ar-rusulu min dalika. Pakam maka eta sabaraha ar-rusulu ari pirang-pirang utusan mindalika tina itu para nabi nu janten rasul teh sabaraha sadayana. Qala ngawaler kanjeng Rasul salasumiati wa salasatu asyara hamma ghafiron. Ari nu janten rasul ti para nabi teh sadayana 313 anu seueur tur sae. Kultu nyarios deui kuring saur Abi Dar, ma eta naon jama ghafir ari jama ghafiri ya Rasulullah. Qala ngawalar kanjeng Rasul ari jama ghafiron teh kasirun thayyibun nyaeta anu seueur tur sae. Seueur kacida seueur pisan bari sarae. Kultu nyarios deui kuring naros deui saur Abi Dar ka kanjeng Rasul, man kana awaluhu man eta saha kana anu kabuktian ieu man awaluhu eta mimitina ieu para rasul mimitina para nabi teh saha. Qala ngadauh kanjeng Nabi Adamu alaihi salam nyaeta Nabi Adam alaihi salam. Kultu nyarios deui kuring naros deui kuring ka kanjeng Rasul ya Rasulullah anabiyun mursalun nah nabi
anu diutus qala ngadauh Kanjeng Nabi ngawaler na'am sumuhun khalaqa tos ngadamel hu ka Nabi Adam sa Allahu Gusti Allah biadihi kalawan kekuasaan biadihi khalaqa tos ngadamel hu ka ieu Nabi Adam sa Allah Gusti Allah biadihi ana anangana Nabi Adam wa nafakho sareng niupkeun Allah fihi di Nabi Adam min ruhihi tina ruh Allah. Jadi wa nufikhatir ruh ditiupkeun ieu ruhna Nabi Adam teh ku Allah. Wa sawahu kubulan sareng nyampurnakeun Allah hu ka Nabi Adam kubulan barina anu mayunan. Itunya disampurnakeun ku Allah. Sumakola teras ngadauh deui Kanjeng Nabi ya abadarin he abidar saur Kanjeng Nabi arbaatun ari opat rasul teh suryaniuna eta anu bangsa Suryani saha wae opat rasul nuju ti bangsa Suryani hiji Adamu Nabi Adam kadua Wasisun Nabi Sis wa Hanuhun Nabi Hanuh wahwa ari Nabi Hanuh teh Idrisun nyaeta Nabi Idris wahwa ari Nabi Idris awaluman eta pangpayuna jalmi khoto anu nulis ieu jalmi bil qalami ku kolam wa nuhun sareng kaopat Nabi Nuh. Jadi saur Kanjeng Nabi aya opat rasul anu ti bangsa Suryani hiji Nabi Adam dua Nabi Sis tilu Nabi Hanuh kaopat Hanuh teh Nabi Idris kaopat Nabi Nuh. Nabi Idris mah pangpayuna jalmi anu nulis kolam. Wa arbaatun minal arab saur Kanjeng Rasul wa arbaatun jeung ari opat nabi deui minal arabi ti bangsa urang Arab. Sawae ti bangsa Arab teh hiji Hudun Nabi Hud kadua wa Syuaibun Nabi Syuaib katilu wa Sholihun Nabi Sholeh kaopat wa Nabi Yuka Nabi anjeun tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ti turunan bangsa Arab. Ya badarin saur Rasul he abidar. Wa awalu anbiya jeung ari mimitina para nabi. Wa awalu anbiya Bani Israila ari mimitina para nabi ti turunan Bani Israil. Musa eta Nabi Musa. Jadi pangpayuna nabi turunan ti Bani Israil mah Nabi Musa. Wa akhiruhum ari pangakhirna ti Bani Israil nabi nu jadi Bani Israil teh ti Bani Israil Isa nyaeta Nabi Isa alaihi salam. Wa awalur rasuli jeung ari pangpayuna jadi utusan Allah jadi rasul Adamu nyaeta Nabi Adam wa akhiruhum jeung ari akhirna panungtunganana jadi rasul nyaeta Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu sareng ari dauhan kinazim Muhammadun lapad Muhammad wa ari lapad Muhammad teh asharu asmaihi eta pang masyhur-masyhurna pirang-pirang nami Kanjeng Nabi. Jadi pang masyhur-masyhurna nami Kanjeng Nabi teh Muhammad. Idlahu karena eta tetep pikeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asmaun ari pirang-pirang nami anha anu nganepikeun ha kana ieu asma sabaduhum sapalihna para ulama illa arba'amiatin kana 400. Jadi nami pang naon pang masyhurna nabi urang sadaya junjunan teh nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Oge namina Kanjeng Nabi nu nganepikeun para ulama kana nami junjunan teh sampai aya 400 nami. Bahkan saur Abu Bakar mah wa naqala nukil sa Abu Bakar bin Arabi an ba'dihim tina sapalihna cariosan para ulama nyarioskeun inna lillahi ta'ala alfu ismin saanyana eta tetep pikeun Allah ta'ala teh alfu ismin ngagaduhan 1000 nami. Jadi saur Abu Bakar Ibnu Arabi mah saanyana Gusti Allah teh ngagaduhan 1000 nami. Anu kamasyhur mah kan Asmaul Husna aya 88 ditambih ismudat hiji jadi saur hiji
100. Saur ieu Abu Bakar mah pendapat ulama bahwa nami Allah teh nami keur Allah teh aya 1000. Walin nabi sareng eta pikeun Kanjeng Nabi alfu ismin ari 1000 nami deui nami kanggo Kanjeng Nabi junjunan urang sadaya eta ge aya 1000 nami. Wahwa ari itu Kanjeng Nabi Muhammad dari Muhammad teh alamun mankulun eta alaman kul teh ngaran anu meunang dicokot min ismin maf'ulin tina isi maf'ul itunya tina isi maf'ul menang alaman kul ismu maf'ulil fi'il mudha'af tina fi'il mudha'af pata dinamian Muhammad. Wa manahu ari manana ieu Muhammad pangna dinamian Muhammad maknana teh man eta jalmi kasurat anu seueur naon mahamiduhu pujianana jadi seueur terpujina seueur pujianana payuh madu terus we dipuji ieu nami hamdan kalawan pujian ba'da hamdin sabada pujian matak dinamian Muhammad teh karena ieu jalmi nu seueur pujieunana matak setelah muji dipuji we ieu jalmi tegasna junjunan dipuji hamdan ba'da hamdin setelah dipuji sumping deui pujieunana matak teu aya naon nu awonna puji we sadayana matak dipuji. Wahwa ari lapad Muhammad ablagu eta leuwih bilagah min mahmudin tinimang lapad Mahmud. Matak dinamian Muhammad leuwih bilagah tinimang dinamian Mahmud. Naon margina margi li annahu minasulasi karena saanya lapad Mahmud mah minasulasi eta ti bangsa fi'il sulasi. Sumia dinamian ieu Kanjeng Nabi bidzalika ku Muhammad pangdinamian ku Muhammad liyutobiko karena supaya ngakuran naon ismuhu nami na Kanjeng Nabi sipatahu kana sipatan Kanjeng Nabi mata Kanjeng Nabi pangna dinamian Muhammad deh supaya ngakuran nami Kanjeng Nabi ngakuran kana sipatan atau karakter Kanjeng Nabi li anadatahu karena sanya datna Kanjeng Nabi mahmudatun eta anu dipuji ala al sinatil awalimi karena pirang-pirang lisana pirang-pirang alam jadi sesuai terpuji Kanjeng Nabi mah melalui lisana sadaya alam min kulil wujuhi tina saban-saban jalan mana bae hakikatan dina hakikatna wa usopan jeung dina pirang-pirang sifatna wa khuluqon sarang dedeganana damelana wa kholqon sarang damelna wa khuluqon sarang akhlakna prilakuna wa amalan jeung pirang-pirang padamelan wa ahwalan pirang-pirang tingkah wa uluman sareng pirang-pirang ilmu wa ahkaman sareng pirang-pirang hukumna mata terpuji sadayana oge melalui lisan sadaya alam dina hakikatna dina sifatna dina damelna dina perilakuna dina amalna tingkahna ilmuna sareng hukumna itu terpuji matak masyhurna dinamian Muhammad Mahmudun fil ardi wa fis samai wa fid dunya wal akhirah. Kanjeng Nabi itu dipuji di bumi, di muka bumi wa fis samai sareng di langit. Fid dunya wal akhirah di dunia sareng di akhirat. Fid dunya di dunia bima kalawan perkara nafa'a anu mangfaat Kanjeng Nabi bagi kalawan ieu mah. Minal ilmi nyatana tina ilmu wal hikmati sareng hikmah. Terpuji di dunia sareng di akhirat. Di dunia na nyeta Kanjeng Nabi bisa manfaat bisa ngalap manfaat ke Kanjeng Nabi sadayana tina ilmuna sareng tina hikmahna bahkan di akhirat oge itu terpuji Kanjeng Nabi wa fil akhirati fi syafaati di akhirat Kanjeng Nabi karena terkenal sareng naon terpuji Nabi syafaati keng syafaat pangpayuna di syafaat nu ditarima syafaat ku Allah Kanjeng Nabi oge nu tiasa nyafaatan kanu sanes pangpayuna sa Kanjeng Nabi wa qad kila sareng nyata dicarioskeun li jaddihi ka eyangna Kanjeng Nabi Abdul Muthalib tegasna Abdul Muthalib lima karena perkara sumitan samaeta anu ngaranan anjeun ibnaka ka anak anjeun Muhammadan ka Muhammad di ngaranan Muhammad walam yakun sareng teu kabuktian ieu Muhammad min asma'i abna abaika tina pirang-pirang nama pirang-pirang bapa anjeun wala ajdad kasareng teu di pirang-pirang aki anjeun. Faqala ngawal dari Abdul Muthalib roja'tu
ngarap-ngarap kuring ayuh mada kana yen dipuji pisamai di langit kanjeng Nabi teh pisamai di langit wal ardi sareng di bumi pahak pokok maka nganyatakeun insyaallah Gusti Allah rojaahu kana pangarap-karapna ieu Abdul Muthalib. Jadi dicarioskeun ka eyangna kanjeng Nabi tegasna Abdul Muthalib ketika gaduh kanjeng Nabi lahir ke alam dunia tah dinamiana teh dinami Muhammad nu protes sehingga walam yakun min asma abnaik wala ajdadka nu protes nah ieu dinamian teu ngikuti kana akina bapakna akina untuk turunan-turunan ieu nami anyar kumaha waler Abdul Muthalib ngawaler tah kuring ngangaranan ieu murang kalih ieu jami teh ngarap-ngarap mudah-mudahan ieu dinamian Muhammad teh supados terpuji di langit sareng di bumi tah kulantaran kitu pangarap-ngarapna Abdul Muthalib pahaqqallahu rojaahu wa Allah dinyatakeun pangarap-ngarapna Abdul Muthalib nyaeta junjunan urang sadaya janten dinamian Muhammad orang terpuji orang anu dipuji di dunia sarang di akhirat di langit sarang di bumi. Wa qauluhu sarang ari cariosan kinadim wal ahli lapad wal ahli alur rojul nyaeta ahli rojul keluarga lalaki ahluhu eta ahlina rojul wa syiratu sarang barayana ieu rojul. Jadi ngaran ahli teh keluarga nu pamegat ahli na keluarga nu pamegat sarang baraya nu pamegat. Wa ali Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung ari keluarga na Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh saha keluarga Kanjeng Nabi punten man taharrama alaihim asodaqoh. Jadi keluarga Kanjeng Nabi mah man nyaeta eta jalma taharrama nu haram alaihi ka eta jalma naon sodaqatu sodaqoh. Jadi keluarga Kanjeng Nabi mah nu haram narima sodaqoh terutama ti Bani Hasyim sareng Bani Muthalib itu haram narima sodaqoh turunan Kanjeng Nabi. Wahtaro sareng milih saha al Imam Malik wa ghairuhu sareng salianti Imam Malik milih warojaha sareng ngunggulkeun hu kana Imam Malik sanawawi Imam Nawawi fi syarhi Muslim dina kitab syarah Muslim anna alahu kana sanyana alahu keluarga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saur Imam Nawawi mah ngaran keluarga Kanjeng Nabi teh atba'hu nyaeta jami-jami nunuturkeun lacak perjalanan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum ari atbauhu anu nuturkeun ka Kanjeng Nabi teh ummatul ijabati nyaeta umat ijabah. Wahada ari teh huwa ari hada Allah iku eta nu layak bimaqami duai kana maqam doa. Mata kaya paribahasa urang dina salat dina naon Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasaur Syekh Nawawi mah dina syarah Muslim keluarga Kanjeng Nabi teh sakur jalmi nu iman Kanjeng Nabi bahkan atbauhu nunuturkeun kana lacak perjalanan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan we urang termasuk keluarga Kanjeng Nabi nu penting iman ka Kanjeng Nabi ngikuti kana perjalanan lacak perjalanan Kanjeng Nabi tegasna iman ka Kanjeng Nabi bari urang ngayakinkeun leres ngayakinkeun iman ka Kanjeng Nabi. Nah amin ya Allah ya rabbal alamin. Jaminu iman eta saur pendapat ieu mah termasuk ali Muhammad keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata kaasupkeun kana doa tadi. Qala nyarios al Qadi Husain wa yuqayyidu sareng wa yuqayyidu sarang ngaidan bit azkiya ya Imam Qadi bil azkiya ku lapad azkiya tegasna jalma nu takwa wa yuwafiqu sareng muga maparinan taufik hu ka ieu jalma yuwafiqu sareng muga ngakuran hu kana ieu kaid naon qauluhu ta'ala dawuhan Allah taala inna auliyaahu illal muttaqun. Inna auliyauh teu saanyana pirang-pirang kakasih Allah illal muttaqun kecuali pirang-pirang jalma nu takwa. Jadi saur Qadi Husain nyarioskeun ngayidan ku bahasa azkiya jalma-jalma nu takwa mudah-mudahan ngakuran kana dawuhan Allah
Sanya henteu ari para wali teh kecuali jalma-jalma anu takwa. Jadi lamun ngaku-ngaku aya wali tapi jalma henteu takwa, berarti eta bohong walina. Sabab bari ngaran wali mah jalma nu takwa. Naon ngaran takwa? Ngalaksanakeun sagala parentah Allah, nebihan sagala larangan ti Gusti Allah. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalma nu takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina pangaosan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.